urusan aing ngan urusan ukhuwah doang ngeunaheun sebab nu sugih pangsieuna dipenta sebab nyana teh masih neangan keneh jajal mah sugih mah nu geus teu neangan harta eta ngaranna sugih kajenting teu bukan naon jija aing cenah teh sugih neangan henteu boga henteu minimal sugih hate tah ieu lamun sugih pangembungna dipenta tapi lamun nu sugih can babalik ka akhirat kitu keneh pejabat pangembung-embungna nyana teh didatangan ku rakyat sebab ngan sakadar minta tulung doang kecuali nu geus babalik ka akhirat embung diusik-usik kos kitu teh embungnya nama tah tah kecuali kiai mah hayang dipenta ilmuna hayang nanyakeun ieu nanyakeun itu nanyakeun ieu tak kiai mah hayang mata diondang teh resepnya nama mikeunaan ilmu dibalik mikeunaan ilmu nah teu ilas kata da kitu teu ilas teu dae nu ikhlas mah hayuh bae di jalan di pasar di majelis tanpa pamrih kitu teh ngaranna ikhlas lisan jeung qalbu mantap kamakola rumah irama lisan itu lebih tajam lebih daripada pedang iya calon presiden urang maka hati-hatilah bicara bisa antau rumah irama ayat nu di jerona aya kisos aya diat jelema ngabunuh deui paehan deui bakal aya kahirupan anu tentrem di negara mana bae walil kisos hayatu ya ulil al cerita tentang kisos di negeri Indonesia tentu teka pake sebab di negara Indonesia mah teu make hukum Al-Qur'an nu dipake adalah hukum Walanda hukum Yahudi campur sebut demokrasi sekadar nganyahokeun hukum Allah bae ja urang teh sebagai umat Kangjeng Nabi urang ngahamba ka Allah nganyahokeun hukumna sangat wajar dipake jeung teu dipake boro-boro urusan kisos kredit ge terus bae nu diulah-ulah jeung diharam-haram terus bae mau kisos mah urusan ngabunuh dibunuh deui lamun dilaksanakeun rapih ujianana sebab aya sieun maling kenakeun had ke dihareup potong leungeunna mun geus asup kana nisab zina kitu keneh diranjam atau dihad mabok dihad geus jelema moal aya nu mabok lantaran sieun kapanggiheun ku polisi ai kuari mah atuh sia mabok kunaon emang bisi kapanggihan polisi nu mana itu heuh teh babarengan jeung aing mabokna ge polisi seta diloloh ku aing oh masalah diurang geus karar itu sebagian wa fil kalam yadiyatu tetep dina ngarusak pembicaraan ari wajib diat
Zaid jeung Umar ribut, sanggeus ribut gelut. Ternyata Ki Zaid lebih kuat tibatan Ki Umar, sebab nya nama make makanan-makanan bergizi. Lain daging sapi baik, cucurut dilegleg. Isi bahasa heran aing mah cucurut anakna tanu masih berem kene leg-leg ge. Eta teh memberikan kekuatan anu luar biasa. Memulihkan kelaki-lakian. Asana cucurut beak di lembur. Ulah sadar-dar bae. Kesia aja neangan anak cucurut bae deui. Nah, tetapi memang aya makanan-makanan anu luar biasa lamun ku urang diteliti mah. Ngan urang mah teu bisa beda litina. Baheula diteliti buah salak, siki salak, Masya Allah. Pan ari daging salak nama daging salakna khusus untuk wanita. Kitu ge nu kesed. Nu amis jang salakina, nu kesed jang pamajikanana. Nah, eta kan sudah terketahui di zaman Siti Nurbaya. Dilanjutkan ke zaman Siti Nuraini. Sikinah ge ternyata luar biasa. Buah tongtolang, buah nangka dan lain sebagainya geus diteliti ku kolot-kolot baheula. Kuari diteliti deui, ieu adalah kitu manggis. Ternyata manggis teh pan urang mah nu di dahar teh nu amisna teu jadi obat mah. Aya ge biasa-biasa banget cangkangna teh eta teh buah manggis teh cangkangna. Wah, kencing manis, darah tinggi. Pokona mah lamun aya nu ngadahar manggis tungguan. Naon Pak? Cangkang aing perlu ya. Cangkang. Di zaman Pak Harto mah manggis teh eta teh kitu lain dijadikeun makanan, lain dijadikeun obat. Naon cangkangna teh dikumpulkeun, dikirim ke Jawa Timur, kirim ke Yogyakarta, dikirim ke NTB, jang nyieun batik. Perbatikan teh benang tina buah manggis, cangkang manggis. Tapi kuari dahar ku urang cangkang mah rasakeun. Eta diteliti. Kitu kena jengkol. Jengkol eta tapi ngadaharna kudu jeung cangkangna. Bila perlu jeung cangkang nu hideungna. Siapa sok teu percaya bae abong-abong aing lain dokter teh. Teu percaya. Jengkol. Masya Allah. Nah ieu Ki Zaid tarung jeung Ki Umar. Lebih dahsyat tanagana jotos bengo Ki Umar. Bengo ieu na ieu. Datang ka ngomongna teu jelas. Siapa lain ka jotos beureun bari pas di jotos pas setruk beureun. Nu jelas jadi Ki Umar teh rusak bibirna atau mungkin letahna sehingga bicarana teu jelas. Tah eta Ki Zaid nu ngarusak pembicaraan, kenormalan pembicaraan Ki Umar, dikenakan diat sempurna 5 onta nu gelede. Mun onta na harga 20 juta kali 5 berarti 100 juta. Eta ai ieu nama teu rusak. Ngan pembicaraanna nu rusak. Lamun dirusak letahna, lamun dirusak jasadna atawa zatiahna geus lain deui urusanana. Ieu mah letahna mah aya, cuman jadi kaku. Bibirna mah aya, cuman rada ngagedean atau mungkin soek. Ta eta teh jadi dia.
wa fi badil hurfi kistuhu eta tetep dina ngarusak sawareh huruf kistuhu ari babagianana huruf-huruf anu dirusak wal muazzawalaiha nu dibagi huruf-huruf tersebut teh jumlahna aya 28 huruf dina lugat Arab. Geus jauh urang lugat Baghdadi alif ba ta sa jim ha kha dal zal re zai sin shin sad dad ta za ain ghin fa qaf kaf lam mim nun waw ha lam alif hamzah iya. Aya nu ngitung 28, aya nu ngitung 29. Jadi dihitung 28. Hamzah dihijikeun jeung alif. Atau dikerenkeun abajadun. Abajadun. Naon kadituna? Abajadun. Terus kadituna? Jahaho. Terus kadituna? Dazaroja sasaso juga itu emang siapa tuh bisa kajet kumaha ge je ngadengkeun aing we sia teu becus berarti kanyahoan ku aing lah cenah pagawean orok kita mah kieu pagawean orok teu bisa kolot teu bisa dikerenkeun zaman kuari zaman TK abajada abata saja haho gitu dazaroja sasaso terus satangka selesai mun dihitung kurang aya 28 atau 29 taila tidak harap-harap tersebut teh eta teh aya nu rusak nu tadi nama bisa nyebut po waliman teh sia wah rusak ya budak coba nu lain alif ba ta sa berarti ya budak bisa jebut dod on jama dod on teu bisa jeung dod teu bisa nah diperhitungkeun sabaraha nu teu bisana na ieu kudu dibayar karena sanksi tetap Masya Allah ya lisan tah lisan kebaheula hiji jelema sugih boga abid teh budak belian cak sayidna nu boga abid coba pencet me coba bawa ka dia daging nu paling ngeunah ku siap pasak bawa ka dia siap bos pasak beunana dibawakeun ka sayyidna nu dibawa hate embe jeung letah ieu pangeunahna ieu pangeunah-ngeunahna moal aya deui sagede embe nu mana bae nu pangeunahna tuan ieu kolbuna hatena jeung lisanna bisa aja menang saminggu pencet embe coba bawa daging nu pang teu ngeunah siap bos pencet deui konyana suguhan deui letah jeung hatena deui ditanya ku sayyidna sia ka diabit kamari sieun nyuguhan aing nu pangeunahna naon letah jeung hate kuaripan ku aing ditita nu pang teu ngeunahna padieu suguhna eta keneh eta keneh letah jeung hate ai sia kumaha sih rarasaan sia puguh tuan rarasaan kumaha pan aing nita nu pangeunahna dibere hate embe ku sia jeung lisan aju nu pang teu ngeunahna ku eta keneh bae tuan maknana nu dideuleu lamun lisan jeung hatena bagus Masya Allah nikmat awewe bogoheun ka kula nyana menyatakan I love you
make hati anu bening bahasa anu ngeunaheun saumur hirup eta I love you kadadengekeun bae ka sumur kadenge di jalan kadenge keur nyupiran kadenge I love you sih aduh kadadengekeun bae datang ka pae eta kadadengekeun teh bahasa anu bening hati caknya nage tidak ada lagi di dunia Arjuna hanya engkau aduh cuman sayang Arjuna mah eta bajuna tilok diseseh-seseh eta kadadengekeun bae haju eta deui tuan waktu kula dicarekan ku tuan nyeri jasa datang ka pae hasana kadadengekeun bae eta pan letah jeung hate sial tah jadi horeganan ieu hate jeung lisan teh lamun bening ngeunaheun beuh jelema narari mah ngeunaheun boro-boro ku dibere ku teu dibere nage geus senang nu aya ya Allah ya Allah. Assalamualaikum salam di mana ya abdi diutus ku salah saji panitia maulid suganan we bapak aya panghibat itu yang nitipkeun ngagungkeun oh cari ieu mah hampura di dapoe ieu mah keur teu boga tak ai kueh mah aya ngan ai ieu mah ke sudah diiraha deui boga ngan ai ngadoakeun mah ngadoakeun iraha insyaallah kalau boga ngeunaheun kana hate. Waalaikumsalam. Saya ieu kula dititah ku panitia supaya ngider ka dieu. Naon? Ieu muludan sia. Nu sajen heula. Butang datang ka dieu bae sia. Mabur sia. Bo, siapa? Mal dede aing mah kadinya aing mah. Sugan teh jelema orang jurig tah mah. Teu bahasa. Aduh. Orang datang ke awewe jahe. Ya mama manawianan we aya kene di jero hate anu kosong. Jeung kuring datang ka dieu geus susugan. Cek jahe teh ai di jero hate mah kosong kene ngan hampura we heula can maksud sebab masih kene inget kanu ti heula cinta kula geus dibikud kabeh ka almarhum belum bersemi dalam hati ya mah hampura we ari rek ka dieu mah ka dieu bae ngan adapun urusan eta ke heula kan ngeunaheun Waalaikumsalam. Ieu mah manawian we hate teh aya encan aya nu sejen. Deuk aya deuk henteu. Moal kana narima nu kos kitu potongan mah. Ngaca. Sial awet teh budak. Aing kudu ka Cisoka kajeun gua kumaha ge. Sa eta kapan datang ka mamana ge tak kadenge bae eta perasaan. Ngaca. Keur salat ge at-tahiyatu. Ngaca. Oh keur mandi ge ngaca sial eta bahasa teu geunaheun jasa kana hate. Anu mantak awewe mah lamun hayang tereh laku ciduhan lalaki. Tereh laku ge dipelet ujianan. Aing tilok laku-laku ieu aya bae nu nanya ciduhan. Tuh sia. Tungtung mah dipelet henteu. Nu datang musibah gede teh budak. Tah ieu kolbu jeung lisan dua masya Allah ngeunaheun deui nu mentak ulama-ulama sufi mangeunaheun bae didengekeunana hatena teu pernah julid eueuh ria eueuh hasud eueuh hikdu eueuh hayang di alam ku jelema eueuh hayang harta eueuh hayang pangagung eueuh hayang murni nyampaikan risalah nyampaikan kitu amanah mana Pak ya nama diondang ke mana sampaikan acara di ditu lah teu diberkatan no problem acara di ditu lah teu diberi amplop acan oh masalah no penting jerona Haji Podol itu mah oh nyungkelit ya nah teu ngomong-ngomong
Ya ngobrol teh gua diundang ke negara anu maldek-dek di kampung. Yang gua hayang. Dibuledan bude gua ari. Moal yang kajen. Urang emang sia ngikan nyerian. Beres diundang ka dinya. Lain gitu sia meni nyungkelit kitu ayeuna. Teu dibayarnya sia. Ya tuh kadanan nyana. Ucau-ucau bade cau-cau leutik atuh. Ajo amplop pohoan nyawa naon pokona mah aing teu bae geus kitu. Polos tromo tah mah kadinya mah geus. Eta nu salah panitia apa kiai sih? Ih, itu karena Allah baik. Nikmat karena Allah mangeunaheun. Didengekeun ngeunaheun ka jenting ku kumaha ge dibaturan ngeunaheun sebab di jerona babaturan jeung nu sugih sugan hayang ka harta teu. Babaturan jeung pejabat sugan ieu jabatanana ku urang teh endek dipengaruhi teu. Sugan urang deuk minta tulung teu. Urusannya urusan aing ngan urusan ukhuwah doang. Ngeunaheun. Sebab nu sugih pangsieuna dipenta. Sebab nyana teh masih neangan keneh. Jajal mah sugih mah nu geus teu neangan harta eta ngaranna sugih kajenting teu boga naon. Jija aing cenah teh sugih-sugih. Neangan henteu boga henteu. Minimal sugih hate. Tah, ieu lamun sugih pangembungna dipenta. Tapi lamun nu sugih can babalik ka akhirat. Kitu keneh pejabat pangembung-embungna nyana teh didatangan ku rakyat sebab ngan sakadar minta tulung doang. Kecuali nu geus babalik ka akhirat. Embung diusik-usik kos kitu teh embungnya nama tah. Tah kecuali kiai mah hayang dipenta ilmuna. Hayang nanyakeun ieu, nanyakeun itu, nanyakeun ieu, tak kiai mah hayang. Mata diundang teh resepnya nama. Mikeunaan ilmu dibalik mikeunaan ilmu. Nah. Teu ilas eta mah kitu. Teu ilas, teu dahe. Nu ikhlas mah hayuh bae di jalan, di pasar, di majelis tanpa pamrih. Kitu teh ngaranna ikhlas. Lisan jeung qalbu. Itu. Mantap kamakola rumah irama. Lisan itu lebih tajam lebih daripada pedang. Wuih, iya calon presiden urang. Maka hati-hatilah bicara. Bisa antau Mbak Irama. Huruf. Jumlah ayat 28 menurut lugat Arab. Nah, eta lamun nu dirusak sabara huruf maka bayarlah nu rusak tersebut. Wakila cek sakal malai wa zawala syafahiyati wal halqiyah teu kudu dibagi kana pembagian dua lantaran dina ilmu Arab leuwih-leuwih ilmu qiraah. Taeta teh huruf Arab teh dibagi menjadi dua. Hiji bangsa Syafahiyah, lu terkenal Syafawi. Syafawi teh bangsa lambe, bangsa leta. Nomor kedua bangsa Halqiyah, halaki disebutnya. Tah lamun urang ngaji tajwid bakal kapanggih. Jumlahna huruf Syafawi teh aya sabaraha? Jumlah huruf halaki aya sabaraha? Bakal kanyahoan. Ba eta teh antara bibir luhur jeung bibir handap kudu rapet. Ba kekok. Ba. Tapi bisa jemput ba tadi rapetkeun. Ba muridna. Rapetkeun. Ba. Teu bisa, tetep kudu rapet teh. Ba. Syafawi tah ngaranna tah. Ba. Kitu keneh fa
fa ge sarua bangsa Syafawi kana fa teu bisa teu dirapetkeun fa wow nu maen ieu adalah biwir wow mim teu bisa teu dipaenkeun biwirna Syafawi ngaranna mim tuh mun bangsa halki basa genggerogan eta adalah 5 hiji hamzah kudu aya di dieu di dieu mentak lamun teu digenggorokan di dieu teu ngena a'udzu mentak urang ngaji qiraat mah kudu wah nu ka mana sih kayak yang ngisang heula ya kencang teuing ngabetenna tah Masya Allah mana deh ha gede hadada disebut ha dinas jadi gaji qiraat mah teu bisa langsung kitu kudu sorangan latihan sanggeus urang dibere ku guru latihan di imah kurang kak aing kudu ka dokter bagona ieu gara-gara hagede jadi batuk ini dia mentak beda kadangena qiraat beda lamun urang ngadaengkeun Banten jeung Jawa Timur jauh beda urang ngadaengkeun almarhum kitu Hafiz almarhum Humaydi ngadaengkeun Muammar mah sora menang lagam menang kemudian naon gitu ngaranna napas menang tapi makhrajna kan ku ahli nama urang merenung ke kurang jelas ngambang tapi urang ngadaengkeun Humaydi almarhum weh sana teleb eta ge sakitu dibandingkeun jeung nu baheula mah tu bagus kuncung masih jauh keneh kitu tah baheula Ustaz Tabrani sakitu manehna mah atuh kula mah nyaho geus kolot tapi rapi bakhrot ieu mah carita makhraj tapi asal kaluaran di Jawa kurang ngararambang be makhraj mah carita makhraj tapi lamun Banten telep Banten mah nyana mah ngomong ge kudu make qiraat bae kudu make tajwid bae eta naon eta lauk betok kok cara kudu gitu bae kol-kolakeun wae cenah masyaallah tah eta Banten eta geus kitu bae terbawa ku naon kitu lingkungan cuman sayang baheula Maulana Hasanuddin teh lewat nanyana ka dieu ka Kresek ti Kresek ka dieu ka Mauk tah ti Mauk teh henteu ka dieu henteu cuman sampai Mauk doang lalakona jadi balik deui ka ditu geus eta mah jalur eta tah baragus qiraatna jalur eta mah kronjo terus ka dieu Kampung Gunung terus ka dieu ka Mauk boga sejarah tamata boga sejarah tah mun ka dieu bae kasepatan geus lain deui urang ngadenge urang sepatan baca Quran geus sia-sia aing bae ti mimiti ngomong sia mah datang ka maca Quran kitu bae emang kemana aya emang lu gua cariin kagak ada lu rupanya di pasar lagi ngapain lu tebas sepatan eta kos gitu tuh eta coba kadengekeun ka urang kota atuh seserian urang ya kagak ada lu gua cariin rupanya lu lagi apa namanya sepatan baca Quran ada sarua hese dari sepatan jarang tapi coba ge kurang mau urang Kampung Gunung Kronjo Kresek wih nyanam arep endi sira wih teu kudu belajar deui dal teh cenah mah geus kenceng teh geus dal geus kenceng teh boten gue wih hebat ya tona teh boten weh merana tah eta urang ditu baragun emang tiditu baheula aya sejarah asal nu kadatangan wali beda bae tetap sejarah teh menentukan di mana baheula aya ulama didinya beda ge marhaba
marhaba ieu marhaba. Urang ayeuna tengetkeun marhaba ti ledug, di urang bae di urang ka dieu. Terus ka dieu ka doyong, ka gelam, terus ka dieu ka pondok pasar kemis sepeda. Marhaba teu bisa bae teteh dirobah. Bagus. Sebab baheulana aya ahli marhaba. Kajian kuku lagi bak ngeunaheun we tah marhaba ti dieu ti ledug. Jati mah teu jati. Jati mah teu nya mah komo ku ari nelayan. Oh, be aku nelayan teh mang geus. Maka dieu ngeunaheun. Marhaba ya. Eta ngeunaheun. Tetep ngan di Cilongok di dieu keur ieu cak Abah Albaru. Gantilah marhabana. Pan nu pendek bae. Emang kunaon sebab ba'da isyana deuk ngaji. Urang panjang teuing teh maca sholawat terus marhaba datang ka jam 9:30 kahakeureun. Jadi cak almarhum di dieu mah urang ganti nu pendek bae supaya kaburu ngaji. Di lembur ku ari di lembur masih paranjang kene biasa. Rapih kene. Mentak teruskeun. Cak Muhammadiyah bid'ah kajeun soekeun sungutna. Bid'ah sia. Tuh, ya aya wali baheula teh. Diteruskan ku Khairun, diteruskan ku Samaun, marhaba teh terus aja tangga kuari. Didikan wali beda. Jadi ikhlas da didikna masuk sanubari terus datang ke anak incu wali. Masya Allah. Ai asli da tetep di Banten kene. Coba ke marhaba nu kuari, nu diganti-ganti, nu lain menang wali. Semet sakali dua kali ka ditu balik deui bae ka marhaban itu. Balik deui ka marhaban itu buanti kajian teuing menang ti luar negeri. Henteu nganapikeun kana ngeunahna. Walaupun ti saha emang hebat. Kulantaran nyana kadarna teu ikhlas nyampekeunana. Baheula kuari teu ikhlas. Engke eueuh bae si eta. Balik deui bae kana ti heula deui. Balik deui bae kana marhaba ya nurul asana ngeunaheun kana hatena marhaba ya marhaba budak leutik teh dipagahan geus bisa teh lah kuari teh marhaba nu kuari sangkanjang hebat ge engke isu page teh balik deui wae emang teu ngeunaheun kok bisa kitu sih nyampekeunna teu ikhlas hayang dibayar lah hayang dihormat lah hayang didengekeun lah beda jadi lamun teu ikhlas bae engge sempet sakitu. Tapi lamun ikhlas tak marhaba be contoh. Masya Allah. Imam Ja'far nyampaikan berjanji datang ka kuari. Terus bae ngeunaheun bae. Sanajan ku kumaha ge nikmat bae. Geus zaman modern kuari tetep bae. Assalamu alayka zainal anbiya ya assalamu alayk ngeunaheun bae. Ngeunaheun bae sakitu geus zaman internet ge tetep bae. Assalamualaikum kan beda di Cianjur talagamna rada ngeunaheun nanti urang di Cianjur keur zaman kula di Picung rada ngeunaheun ngan hajuna eleh ku urang mah jadi gebrak-gebrug brak-bibug beres ngeunaheun saya keur carita huruf nya aya huruf bangsa genggerong Hamzah termasuk ha eta adalah bangsa halqi termasuk ghin ha eta di jero ha kho di jero aya mantap kudu latihan kho budak ayeuna mah ngaji da kos kitu sih gaji kiroata saliwat di kira lain deui nu latihan bae latihan make kaca bob jadi menang latihan geus kadengena ngeunaheun ta ieu mah keur carita fikih teu kudu dibagi mana huruf safawi mana huruf halaki teu kudu geus nu penting sabaraha huruf nu rusak bayar walau ajazan badiha munyana teu bisaeun tina sebagian huruf
Hilqatan memang teu bisa na teh kajadian aslina hiji au bi apatin samawiyatin atawa make teu bisa na teh ku perjalanan afatin samawiyah eta mah fadiatun diat wakila cik segala bijinayatin ku jinayat fal mazhabu la tukammalu diyatun teu kudu disampurnakeun diatna tetep bae hitung per huruf walau qat'an iswalisalihi lamun aya jelema megatkeun motongkeun saparele sawaro saparoletana pada baru bukalami leungitna seperempat pembicaraanna seperempat omonganna atawa sabalikna ari lisan lama biasa baengan huruf dan leungit panis pudiatin saparodiat tapi sawut wallahu a'lam.